Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui dina pangajaran Bahasa Sunda materi aksara Sunda. Sapertos salna aksara Laten dina aksara Sunda aya huruf vokal, aya huruf konsonan. Sedengkeun vokal dina aksara Sunda khususon benten sareng dina bahasa Indonesia. Huruf vokalna aya 7. Nyaeta A, I, U, E, O, E, jeung E. Nah, kumaha cara nulisna huruf vokal dina aksara Sunda? Nah, huruf vokal A teh cara nulisna sapertos angka 3. Nah, ditarik ke luhur aya huruf I, aya huruf U, jet ageung, teras nu ngelikna satengahna, satengahna saparapatna. Teras huruf E sami sareng huruf A ditarik ke luhur tapi aya buntutan. Huruf O sami sareng huruf U tapi bentenna full ieu mah setengahna. Teras palih dieuna dipencit. Teras aya huruf E, pami huruf E mah ciga huruf Y tapi huruf Y-na katebak angin nyangeyeng. Teras huruf E tah ieu nulisna sami sareng huruf A. Di luhurna aya tanda checklist. Ya, eta huruf vokal. Lajengkeun kana huruf konsonan. Konsonan dina aksara Sunda beda sareng Laten. Pami dina Laten mah B, C, D ya, ngan sahuruf-sahuruf. Pami dina huruf konsonan aksara Sunda mah aya huruf vokalan. Jadi nyuara ha, na, ca, ra, ka, da, ta, sawala, pajayanya, maga, banga. Tadi dia aya huruf serepan dina bahasa asing aya huruf F, V, Q, X sareng Z. Huruf H cara nulisna jet alit heula teras ditarik ka luhur, ramping. Hurufna jet ageung jadi nulisna full ya antar garis supados rapih. Huruf ca jet ageung aya nu ngelikan tarik ka luhur. Huruf ra angka 7 dipencit luhurna aya halisan. Huruf K 77 polos teu dipencit sama sekali. Huruf da garis heula ditarik ka handap miring teras aya nu mancungan. Ayeuna lajengkeun kana huruf ta. Huruf ta 3 parapat tina garis, huruf jet tarik ka luhur teras damel angka 7. Huruf sa 77. Nah, tapi dipencit, lamun teu dipencit disebatna huruf K. Teras huruf wa. Nah, lajeng huruf la. Teras kana huruf pa. Huruf pa 77 tapinan ngahiji. Dihijikeun handapna. Huruf ja sami sareng huruf da. Bentenna palih dieuna aya halisan, aya garisan. Huruf ya sami sareng huruf ta. Jet ditarik ka luhur bentenna sanes angka 7 tapi tanda checklist. Teras hurufnya nah itu palih dieuna aya garisan. Huruf ma ieu panjang sabelah. Huruf jet ditarik luhurna ieu mah sakieu anu hijina deui panjang full. Huruf ga sami sapertos huruf ga. Huruf ba sami sareng hurufnya bedana di awalna teu pake garis di luhur. Huruf nga sami sapertos hurufna tapi palih dieuna aya garisan. Lajengkeun kana huruf serepan tina bahasa Deungeng. Huruf F sami sareng huruf pa aya garis di luhur. Nah, palih dieuna entong di garisan. Huruf Q ieu mah rangkaina hungkul. Huruf Q sapertos garpu. Huruf X ieu angka 7 dihijikeun dipencitna ge dihijikeun. Huruf Z ieu sapertos huruf O full palih dieuna teu di garisan. Upami O tadi palih dieu di garisan luhurna. Nah, ieu huruf konsonan. Ayeuna kumaha cara nulisna? Contona kecap asa. Berarti aya huruf vokal A sareng huruf konsonan sa. A sa. Nah, gampang pisan. Ayeuna contoh nu sanesna. Baca. Berarti tina huruf
ba jeung ca, baca. Ayeuna upama berarti u vokal mandiri, jet ageng ngelikna saparapatna pa sareng ma, upama. Tuh gampang pisan kan diajar aksara Sunda. Mudah-mudahan dasar huruf ieu tiasa kuhidep diapalkeun, carana ditelek-telek heula cara nulisna sapertos kumaha. Pami entos tulis deui dina kertas anu sanes diulangi sababaraha kali. Insyaallah hidep bakal tiasa dugikeun ka katalar leres-leres di luar kepala teh sanes dina buku tapi diimpleng ya. Mangga wilujeng diajar, wilujeng nyobian ngagunakeun aksara Sunda khususna vokal sareng konsonan. Ke dina lawungan salajengna urang bahas ngeunaan rarangken sangkan hidep tiasa diajar nulis nami masing-masing. Assalamualaikum.